boleh, boleh. Sampurasun. Rames. Mang Mitra, Pak Hendra, bade kasahanya mah? Tadi nama bade ka Padanu. Iya Pak Hendra, hoyong penak sareng. Ah, ya kitunya. Oh, ame pisan mang. Biasa angkat musuh. Belum gitu. Abi di payungnya, mang. Abi di payung. Mangga. Gorengan. Turun calik ah. Kieu ieu teh mang. Abi teh kaleresan pisan mang suping teh. Bade aya picarioseun ka mang teh. Kumaha? Cidede? Mohon kieu Mang Mitra kaleresan abdi oge bade aya pacarioseun ka Mang Mitra teh. Perkawis juragan kontrakan Mang. Oke, juragan kontrakan. Asa-asa apal eta teh. Bu Imas teh ya kitu? Leres pisan. Ieu teh abi teh sok ngeraos heran ku paripolahna Bu Imas teh. Pan anyeunna teh jalmi beungham. Gaduh kontrakan. Tapi upami bade masihan persembahan sareng perpuluhan ka gereja sok namut wae eta teh. Padahal mah pan di nu ngontrakna teh aya mahasiswi, aya pada mah pabrik. Tapi aneh abdi mah anjeunna teh. Tapi padahal mah sok sanes ka abdi hungkul malihan mah. Bogo eta ge Mang Mitra ka abdi oge kitu Mang Mitra. Teu acan ka ibu-ibu anu sanesna. Saurna teh teu gaduh cicis. Pajarkeun teh Mang Mitra nu ngontrakna telat malayar. Tapi dah asa piraku nya ce. Cenah nambut. Tapi dah teu mayar. Upami nambut mah kedah dibayar. Sanes kitu kan Mang? Majarkeun teh anu ngontrakna teh telat mayar saurna teh. Tapi dah asa piraku nya ce nya. Asa piraku. Gitu? Mohon. Pan anjeunna teh tos sidik kurang teh katinggal anjeunna teh jalmi beungham. Gedaongna ge sigrong. Beruk di juru, brok di panto, ngelayah di tengah imah. Pan aneh. Nya mohon leres sededeh. Asa ku minang pisan eta teh Mang Mitra nambutna teh tiap-tiap kami bade masihan perpuluhan sareng persembahan teh sok nambut wae malihan mah kieu Mang Mitra nyariosna teh sok kapalingan oge cenah eta teh. Mohon ke lah kieu upami abdi aya waktos abdi bade nyimpang ka bumi Bu Imas nya. Kitu we nya ibu-ibunya. 10 12 Kumaha nya itu tagihan ieu aya 500 1 juta leuwih ari duit ieu. Di mana atuh ya? Ada udah kontrakan teh eta teh lumayan. Dinambah-nambah. Geningan sagala ogenya itu kudu perjuangan. Wah, kumaha atuh ieu teh Aduh Mang Mitra, atur nuhun pisan bejanganana. Abdi bade langsung atuh nya upami kitu mah. Sami-sami Padanu, abdi ge bade teras ka Ibu Imas. Mohon mangga. Mang Mitra, aduh Mang Mitra, carita kahirupan di tanah Sunda. Mang Mitra, aduh Mang Mitra, carita nu jadi berkesan. Mang Mitra, mangga. Boleh di mana ya teh Mang? Tadi teh tos sarang Padanu. Mohon. Janten ieu teh ngahaja Bu Imas. Punten abdi teh ngoping. Saurna Bu Imas sok nambutan artos persembahan. Eta masalahna teh eta nah. Abdi teh teu gaduh kanggo perpuluhan. Oge persembahan apanan abdi teh nuju ngadama kontrakan nu enggak teh ya tadi palih kidul. Gitu nya Bu Imas. Tapi emot sametanna kada enggal-enggal diuikeun. Eta mah niat mas tos aya. Abdi teh tos rajin ngadoa, rajin ibadah. Namun teu nya kapan wae
ke acan cumpon geningan apaan kontrakan teh awis pan kedah dibereskeun apana. Mohon rajin ibadah, rajin ngadoa, itu jaminan orang biasa hirup waluya. Urang teh sakedahna gumantung ka Gusti, taat kana dawuhan Gusti. Sapertos Gusti Yesus anu taat dugikeun ka kersa pupus dina kayu palang, ngurbankeun salirana kangge urang sadaya. Ayeuna aya dawuhan Gusti khusus kanggo Ibu Imas. Dicanak tina kitab Hagai pasal anu kahiji ayat 8 dugikeun ka 10 anu kieu unggalna. Maraneh ngarep-ngarep mucekil panen, tapi sanggeus panen hasilna teu pirang. Ana diakut ka imah, di tengah jalan ku kami ditiup manten. Kunaon sababna kami kitu? Kusabab bait kami budak-bari keneh. Da maraneh masing-masing jongjon yen imah sorangan. Eta sababna pangnatara aya hujan nepi ka eueuh naon-naon anu jadi. Gitu. Terus pisan atuh mangnya rumaos abdi teh salama ieu teh meni resep dudunya hilap karena Purwadaksi janten murid Gusti anu kedah langkung ajrih ka Gusti teh nyaah kasasama. Aduh hatur nuhun mang karongkos diemutan, hatur nuhun pisan. Reus atuh. Puji Gusti.